Zaman baheula hirup hiji keluarga nyaeta bawang bodas, bawang beureum, ambu sareng bapa. Kahirupan bawang bodas teh pinuh ku siksaan sareng hinaan. Meniti senhia tuh si Bodas kemana di? Bodas, Bodas. Aya naon atuh ambu meni gandeng kitu? Pak terus dongkap pak, atau menita ka kuping dongkapna. Nah aja udah wae tiluar teh ka kuping. Soal ambu meni gogoakan kitu. Sugan aya naon bu? Kayak naon pak, iya kan ngelarian si Bodas. Horengan dia nuju di kamarna. Kunaon atuh pak, ulina bisa kertas biasana. Iya bu, bapak teh aya tugas ka luar kota. Kira-kira saminggueun. Ayeuna bapak bade uwi permios. Atuh manil-manil gitu lain pak. Kumaha deui atuh bu, namina oge tugas. Ambu cik saurang bawang beureum sareng bawang bodas. Bodas, beureum, ka dieu aya bapak. Aya naon ieu teh? Aduh, iya putih bapak. Aya naon pak, atuh tos uwi. Bapak aya tugas ka luar kota saminggueun. Sing balageuk tong ngarepotan ambunya. Nya entos bapak bade angkatnya. Jaga anak urang ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santos bapana angkat. Bawang bodas asup ke kamarna. Tuluy digadenkeun ku bawang beureum. Bodas, mereka mana mana? Balik ke kamar, aya naon teh nyoren abdi. Aya naon, kita bade sesuan. Ambu ampunten, engke bayi misalnya sira abdi nuju lalian. Kan, ayeuna kudu ayeuna. Tapi teh, Njung mangkat. mun ambu. Di jalan, bawang bodas ceurik, atina henjeuleuh piluh. Dina jero hatena sedih pisan. Sadugina di cijolang, manehna langsung nyeuseut. Hirup abdi teh kitu. Boga ambu jeung lanceuk teh teget-teget teuing. Catatkeun HP abdi. Aduh, kumaha ieu salendangna palit? Kusabab ngalamun, saendang ambuna palit, dibawa ku cai. Bawang bodas uih ka imana, teras ngabejakeun kejadian tadi ka ambuna. Ambu hampura, salendang ambu palit. Hah? Salendang warna koneng nu ambu palit. Mane mah karek gawe sakit wae teu becus. Tangan salendangna nepi ka panggih. Padahal eta teh salendang kesayangan ambu Bodas. Tangan. Bawang bodas balik deui ka cijolang, neangan saendang ambuna. Dugi ka sonten, eta saendang teh teu kapendak. Bawang bodas ninggali hiji imah di hideung cijolang. Teras maneh nyamperkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon neng? Aki bade naros tingali salendang warna koneng anu palit teu. Engke heula nya neng, aki antosan. Mangga calik heula. Nu ieu sanes neng. Mun aki anu ieu, aduh hatur nuhun nya aki. Abdi teh tadi nilaian di salendang Sugan eta teh salendang nu saha neng? anu ambu ki. Aki abdi bade perpiyosalan ya kasonten. Neng ieu aya oleh-oleh ti aki. Sok bade milih nu mana? Kekenging aki. Mangga ieu candak. Nyantos atuh abdi bade nyadak deui wae. Hatur nuhun nya ki. Nya sami-sami neng. Dugi di imahna, bawang bodas masihkeun salendang ka ambuna. Teras mesek eta waku. Sing horeng teh eusina emas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan itu salendang nu ambu Bodas? Kapanggih teh ambu ieu salendangna. Nah, kita tuh jadi budak teh. Bodas, mau naon eta? Ieu teh walu ieu mah. Pese kolona teu tidak mau wolok.
Gusti nu agung. Naon bodas? Ambu jika dia tinggal iya. Nah bener iya bawang barang. Emas itu teh, emas. Menang di mana iya emas? Malingnya. Henteu teteh, abdi teu maling. Menang di mana tuh? Ti aki nu tadi mendakan salendang ambu. Imahna di mana? Di hilir Cijolang teh. Isukna, ambu sareng buang bareng kayak mana si Aki. Arek minta waluh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo panugi naon ka dieu Neng? Aki, abdi sareng ambu ka dieu bade nuhunkeun waluh. Oh, waluh. Antosan sakedap. Mangga bade milih nu mana? Anu ieu wae ki nu anu berat. Mangga Nuhun ki. sami-sami. Dugi di mana? Bawang bareng jeung ambuna langsung masuk kita waluh. Sing horeng teh eusina lain emas, ngalain ke kalajengking, orey jeung sabajabana. Bodas, ka dieu. Mohon anu aya naon? Ya, urang ge boga waluh leuwih gede ti maneh. Pasti nage emasna leuwih loba ti maneh. Bareng pesek waluna. Ambu, ieu teh atuh sanes emas. Nyatu teh ieu teh orey. Ambu, teteh. Akhirna ambu jeung bawang bareng pae dipacekan ku orey. Eta teh balasan kanggo jalma anu sarakah.